Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loba duitnya jadi mamanya. Alhamdulillah, nu rezeki ring. Rezeki Apa ulah dekat ulah ikut kuda. can cageut. Kawan-kawan wae kenapa pagi jeung apa? Waduh, unggal poe ge abah-bapan kieu bae ye, unggal poe teh tamu. Ya, abi ka dieu jauh-jauh teh. Ari Pinang Saraya, narasaan teu pararugu ada barang dahar ripuh. Jika anu beunang penyakit ku cipu naon cik. Oh, penyakitnya. Udah, tidak penyakit. Kamu cek penyakitnya waktu. Mun barang dahar teh abi kamari ngadahar paria pait teh. Ini ngelel teu kuateun. Lamun usah pedak kumaha? Pedak asin. Gula. Gula abis teh abi teh. Di parah we bener. Yang dahareun teh kana asup kana suku teh parah lain gitu dia. Cager. Cager aing segala karasa mah. Golek karasa deui ripuh karasana lamun kitu. Kudu jangan dahareun naon keur abi atuh. Neangan jari ngau apa jari ngau? Heeh. Tah eta. Tuh di kumaha? Geprek. Geus digeprek. Geprek arah Caina. Iya. Kucurkeun kana panon. Naon hubunganana jeung para lain kana panon? Hah? Kapan teu kana ge? Letah lain panon. Oh, nya kan salah atunya. Ya bener betul. Panglai digeprek, we dikepak. Dikepak. Karasana kumaha eta? Pahit. Atuh jangan. Aduh pahit di puguh pahit. Jalan mama ulah hayang nu amis-amis bae. Nu pahit ke perlu dahar, nu penting urang kudu disyukuri. Sing ridho naon nu dibikeun ku Allah ka urang, nu pahit nu peuheur oge eta rezeki urang. Dahar. Tapi kudu kadang panglai bantu piraku dari juri Teu beuki bener teu beuki. Tu ganti urang wae gitu. Lama. Jadi abi obat kudu kunang bener. Sobat nama kieu tedangkeun pikiran. Ting penting sing loba salat. Anu seperti lu penting ku maneh manfaatkeun. Penta ka Allah Subhanahu wa taala sangkan maneh sager salamet dunya jeung akhiratna. Tah, kitu. Tapi ketempoan ada keseranya. Panon. Lamun nuk tempo teh ti peuting teh ti pararugu. Tapi lamun tempo duit gay caang. Caang. Tempo nu geulis wae teh kan. Abi teh. Eta teh penyakit bener. Lamun nempo aing tigana nu meugna. Apa bener? Aduh, nuhun kana wabandina. Sebaiknya ayeuna mah hidup mah pokona dilungakeun sok sing loba getol ibadah. Amin. Ulanya hari di saeutik bere amalkeun keur amal soleh ka batur. Amin. Itu nu penting mah urang hirup mah lobaan dulur. Iya. Boga musuh hiji loba teuing, boga dulur 1000 kurang keneh. Kitu we geus. Atuh lu banyak. Eta nu bener nangukut ya mah. Bener apa tadi eta mah aya bawa rumah tangga. Itu mah kaki dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini makan. Aduh. Jadi kolot. Ayo jadi kolot kepada umur geus kolot. Ayo. Itu bencana tenan. Di belah Banjar, itu anu terminal. Aya nu lepus. Ceut ka tangga. Nah, mane kulit teh boga penyakit hirup deh. Aya penyakit kuring mah. Teu loba kan? Lamun teu dahar sok lapar. Lamun teu buru duit. Tah. Ngan kita asa kieu ieu kan. Naon ada durung cukup cek kolot mah. Aya suka teuing akan. Iya, gua harus kuat kan? Coba beli can parah. Iya, waduh lek ieu. Geus anu 10 batu buruh kan. Teu buruh pisan. Buruh haneun. Buruh acara buruh bangsa di kampung itu iyalah. Ngoren itu eueuh dicak. Budak sakola. Oh, terus sama nih katanya. Dahar kudu itu ya udun. Oh, teu pentang. Dumasarkan hal eta begitu kieu kan. Jadi cuang diparatkeun.
dan akhirnya tukang nulungan kalau lipu kudu nulung eta mah jalma kudu rek tulung kanu butuh dakalang kanu susah kudu ngantereun kanu keur sieun kudu mere dahar nu keur lapar eta utamana jalma mah gue mau jadi seri aku mah teh lah ya kan soalnya kieu gue teh kieu kami ya ayo kita coba duit teu boga duit akan kita duit iya aya duit mah iya aya duit mah ye cing kira-kira lamun kuring butuh duit kudu berinjau sebab jelema mah kudu teh tutulung kanu lipu Kudu dakalang kanu susah kudu ngantereun kanu sieun kudu mere kanu hayang tah gitu jadi ame penyakit kuring ieu beres jadi ieu duit kudu kuring ke teh minjau teh nah itu mah da urang eleh bahasa jadi alhasil urang napoe ieu teu meunang neunang pisan alhamdulillah kan mal ami iya ajo dari beliau dari kali iya jadi alhasil pasien teh eueuh cager kabeh oge ngarieutkeun kai apa itu sakit urang mah kapok moal deui jadi kapalan tah aing mending manggung ka terminal